Kaluman ngopi sorangan nih, nu maturan yang ngopi. Kebeneran, ayah RT, teh, kadia teh, ayah pi omongan seetik. Ayah naon, oi? Ayah perlu, kadia baturan ngopi-ngopi di dia. Kita ngopi tah. Di mana kicipritkan hujan kira rujitan RT bangun pas tugas negara ya. Dig data itu nggak data orang teh bari jeung rujit-rujit oge nya eta Data naon RT nya eta data nuda itu nggak data duda. Arek dibere sumbangan kan. Alhamdulillah beneran orang kadata meureun ya sebagai duda ya. dah lain eta mah arek dikirimkeun lah ku deka pokona mah ka laut ajang pang beberat parahu eta mah. Balik RT mah. Aya sugan teh rek dibere sumbangan baroma atoh urang. Hardolin karena raraun deka euy. PRP hawa. Kemana wae deka. Aduh, damang. Alhamdulillah. Kopi lah. Nampinya. Ari si eta nawaran teh. Da aing bodohan. Pas haus. Sinarieun dek ludag-ludog ka dieu. Bangun-bangun aya pangabutuh ka kolot ya. Aya barang inyum. Wah, untuk penta we kungkul ka kolot teh. Usum naon di lemur? Nyeta usum pacak klik di itu mah Pak. Di dieu kumaha rame teh Usum gempa di dia mah urung banjir kamari dia tuh. seueur nu maot di itu mah. Heueuh nya. Tah jangan sampai kerta. Nu maot tuh kan. Aduh, dek Pak. Asa ararane ki di dieu mah Pak. Nu maot teh bisa dikasapekerkeun. Jadi termito mah itu di urang henteu Pak aneh. Aneh kumaha ari maneh tujuanna teh keur kitu nyaeta pemberitahuan ke masyarakat. Henteu bor mah teh dikana sapekerkeun nu maot teh Bisa di dieu mah bisa. Bor. Di dieu mah bisa dikana sapekerkeun oge. Henteu di urang mah di itu mah di Jampang mah. Teu bisa dikana sapekerkeun nu maot teh. Urang tanyakeun aya nama ka Pak RT. Udah. Ngarah dieu mah sabab manehna leuwih pangalaman. Sok urang hayang jelasnya. Hayang jelas tah. Sok PRT lah jawablah. Minta ka jelasna. Atuhnya menyaga mal bisa head. Oh no. Diasupkeunnya mayit teh speaker aing ngalieur. Ini tah. Aduh.